Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqruba illallah, la Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun Paslon ari ieu eta hiji pasal alma'u ari ngaran cai. Eta qalibun aya cai saeutik wa kasirun jeung cai loba. Eta qalibun cai saeutik wa kasirun jeung cai loba. Al-qalilu ari cai saeutik punten. Al-qalilu ari cai saeutik eta mah cai dunang kullataini anu kurang tina dua kula. Wal kathiru jeung ari cai loba atawa wal kathiru jeung ari ngaran cai loba. Eta kullatani aya dua kula. Pak aksara
loba. Al-qalilu ari ngaran cai saeutik eta yatanajjasu jadi mutanajis itu cai saeutik biwuqu'in najasati usabab katibaan pirang-pirang najis bi kana itu cai saeutik. Wa ilam yatagoyar sok sanajan teu barobah itu cai saeutik. Wa ma'ul kasiru jeung ari ngaran cai loba eta layatanajasun teu jadi mutanajis illa ida tagoyaro angin di mana-mana barobah naon tohmu rasana itu cai loba aulaunu atawa warnana itu cai loba aurihu atawa ambeuna itu cai loba. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Al-ma'u ari ngaran cai eta qalilun cai saeutik wal kasirun jeung cai loba. Al-qalilu ari ngaran cai saeutik eta ma cai dunal kullataini anu kurang dina dua kula wa kasiru jeung ari ngaran cai loba eta kulatani aya dua kula pa aksaro atawa leuwih loba. Al-qalilu ari ngaran cai saeutik eta yatanajasu bisa jadi mutanajis itu cai saeutik biwuqu'in najasati kusabab katibaan pirang-pirang najis bihi kana itu cai saeutik wa illam yatagoyar jeung sanajan teu barobah itu cai saeutik wal ma'ul kasiru jeung ari ngaran cai loba eta layatanajasu teu jadi mutanajis itu cai loba ila idza tagoyaro angin di mana-mana barobah naon tohmu rasana itu cai loba aulaunu warnana itu cai loba aurihu atawa abeuna itu cai loba. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Etanya al-qalilu madunal kullataini wal katsiru kullatani fa aksar. Al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati bihi wa illam yatagoyar wal ma'ul katsiru la yatanajjasu illa iza tagoyara ta'mu aw launuhu aw rihuhu. Dina ieu pasal bade ngaruningakeun kana masalah cai. Maksudna cai teh anu bisa dianggo susuci. Tah ieu dina masalah cai kabagi kana dua.
Nah satu acan ngabagi karena masalah hukumna cai di dieu aya sababaraha cai anu hukumna meunang dianggap susuci. Hiji di antawisna nyaeta cai sumur. Apa teh cai sumur? Cai sumur anu meunang kali kitu nya. Tuluy cai walungan. Hari walungan naon sih? Caina anu ngalir atau walungan. Tuluy mata air, naon mata air? Mun ceuk urang mah disebutna sirah cai, itu kan? Sirah cai tah anu di hulu cai hulu warang. Dinya kan biasanya sok timbul cai tah nyusu. Da soe di dinya dikotakeun digoakeun tah eta disebutna mata air. Tuluy cai hujan. Ya, cai hujan. Tuluy cai ibun. Nah, dengan lamun isuk-isuk tawayah kieu dina tungtung jukut sok aya geuningan ibun janari teh ibun kos kristal putih laleutik baruleunt ningannya dina tungtung pepelakan atau dina tungtung jukut. Nah eta suci bisa nyucikeun sajabaning suci teh tur eta cai bisa nyucikeun. Tuluy naon deui eta? Naon iso? Eta ci hujan. Terus ci naon? Cai laut. Nah, sami nya. Ci laut eta sami bisa dianggo suci. Tur nyucikeun. Suci hukumna tur bisa nyucikeun. Tadina masalah cai. Ya. Tanya dina masalah cai kabagi kana dua. Aya nu disebut cai saeutik, aya nu disebut cai loba. Naon di antawisna ai ngaran cai saeutik nyaeta anu cai nu mana eta cai teh ukuranana takaranana kurang tina 2 ulah. Eta cai saeutik. Lamun cai loba tah ari cai loba mah ukuranana itunya lamun ditaker wa qadruha bil wazni khamsami atirin bil Baghdadi kalawan letteran Baghdad. Mun di letter ya atawa lamun diukur make letteran atawa make wadah ieu ukuran cai 2 ulah teh sekitar 500 letter. Kalawan letterna letter Baghdad bukan ta letter Baghdad geus kumaha gitu nya 500 letter tuh. Tah lamun make meteran ukuranana panjang kali lebar kali tinggina lamun ukuran cai 2 ulah perkiraan sekitar 2 meter pasagi. Panjangna 2 meter, lebarna 2 meter, jerona oge 2 meter. Panjangna 2 meter, lebarna 2 meter, tinggina 2 meter. Ta eta perkiraan cai aya 2 ulah. Pi alusna mah lamun ngadamel bak mandi di imah mending anu gede sakalian. Di paribasana ukuran 2 meter setengah sugan ka 1 meter setengah. Jerona we 1 meter setengah wareg gitu tah. Kos di Cipulus mah baheula aya paman aya para diwuhu anu make bak kos disempur tah kitu. Lereng di makom sempur kan aya kotak gede di hareup teh di hareup masjid. Tah eta mah wareg gitu puas. Eta mah rek dipake abdung meunang udugna di dinya mah. Rek dipake disiuk rek dikobok biasa meunang wareg cai
Naon sabab ukuranana leuwih tina 2 ulah. Gitu. Jadi teu mangman gitu. Eta misalkan teu diganti-ganti cai itu naon? Nah, mungkin pan aya di hareup ke. Kumaha barobahna eta cai teh apakah kuluput, apakah barobahna teh itunya kiruhna, apakah karena najis, apakah karena aya naon kitu tah. Kin aya bahasanana. Tah eta hiji cai saeutik, nu kadua cai loba. Ai cai saeutik cai anu ukuranana dina dua ulah. Contoh seperti cai nu aya dina ember. Nah, eta kudu hati-hati lamun urang rek wudu nya. Lamun urang rek wudu atawa rek mandi, rek susuci lah. Wudu jeung mandi kan susuci. Tah lamun urang rek mandi atawa rek wudu dina cai nu aya dina ember nu mana eta ember tantos lamun seuk diukur urang tina 2 ulah atawa disebut cai saeutik. Tah eta kudu hati-hati urang. Dina hartos bisi dina eta cai saember teh aya najis anu ancung atawa anu murag kana eta cai. Gitu kayak di hari dibahas. Al-qalil yatanajasu biwudu'in najasati fihi wa illam yatagoyar. Ayo ari cai saeutik anu hukum asalna suci yatanajasu bisa jadi mutanajis. Nu asalna suci eta cai saeutik hukumna barobah jadi mutanajis. Hartos mutanajis teh tegesna eta cai anu suci asalna meunang dipake susuci tuluy barobah status hukumna jadi mutanajis maka teu bisa dipake susuci. Dengan catatan eta cai saeutik biwuquin najasati kusabab katibaan najis. Plung we kana ember cai ember teh. Cai ember teh atau ember cet anu 10 kilo teh badeng. Nya di kamar mandi teh aya cai dina bade urut wadah cet dina eta bade nu aya caian nu asalna suci pas ditutupan tutupna tempo dibukakeun kari-kari di luhur aya cacak anu murad teh cacak kadinya cemplung we kadinya tah eta hukumna berubah statusna nu asalna da kulantaran cai saeutik teh eta mah asalna eta cai saember sabadeng suci kulantaran kapurangan tai cacak hukumna berubah jadi mutanajis. Tapi cenah da saeutik tai cacakna hiji ditingali teh warna caina teu robah. Itu tuluy diambelan caina da teu bau. Tuluy diletak caina da teu pahit. Tapi aya tai cacakna katingali buruntulna tai cacak teh hitam putih. Hitam putihnya murag gadinya. Aya di handap jeung katingali muragna. Sanajan eta cai nu dina badeng anu dihukuman cai saeutik teu barobah rasana, teu barobah ambeuna jeung teu barobah warnana di hukuman eta cai teh mutanajis tegasna teu sah dipake susuci kartos teh. Nah kitu jadi saeutik dina masalah najis oge eta teh kabagi kana sababaraha. Dina masalah najis ya hiji najis teh aya anu dihampura dina cai, dihampura dina cai teu dihampura dina salat.
najis nu kahiji lamun eta najis murag kana cai sanajan cai saeutik dihampura dina hartos eta cai saeutik masih sah keneh dipake susuci ngan lamun eta najis anu muragna atawa kabawa salat maka salatna teu sah. Naon contona bangki reungit atawa sasatoan anu teu ngocor getihna nalika dipencit. Saperti reungit tuluy rametuk sireum laleur tuluy kungkang tuluy naon deui pokona mah sakur-sakur sato anu teu ngocor getihna lamun dipencit paeh eta sato lamun murag kana cai anu saeutik anu saember badeng eta sanajan geus jadi bangke nya sanajan geus jadi bangke murag kadinya eta cai anu saeutik dihukuman masih kene suci asalkeun eta caina teu barobah warnana teu barobah ambeuna jeung teu barobah rasana ngan lamun bangkena misalna sagayung mah murang kana cai anu sabade nepikeun ka ngarobahkeun kana anu tadi teh robah rasana robah ambeuna atawa robah kana ambeuna salah sahiji tina anu tilu eta dihukuman hutana. Nah, ieu ti bang hiji murah belum kadinya dihandap aya bangke sireum dina ember teh gitunya aya duana aya tiluna tapi di ambuan teu bau tuluy diletak da teu pahit di warnana angger herang keneh berarti suci keneh bisa dianggo suci dihampura lamun kana cai ngan lamun kabawa salat wayahna bangke sireum bangke reungit tadi teh sasatoan anu teu ngocor getihna lamun dipencit teu ngocor getihna jadi bangke kabawa salat wayahna salatna wangsulan deui teu sah sabab mamawa najis gitu. Bersolat misalnya urang teh nya da ari kopea diteundeuna di tengah imah meureun aya penting-penting teh nyemprot leungit make baygon cus nya make baygon teh ya otomatis kalau atawa dina meja ditangkungkeun kieu kan otomatis atuh leungit sakitu lobana ngagembrongna paeh murah ka dieu napal di dieu bagian leungit sok napal eta teh atawa sireum napal ka dieu aya datang salat subuh teh ujug-ujug dipake we kopea loh dipake kopea teh geus dipake kitu mangkat ka masjid salat salat subuh ari geus beres salat subuh assalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi gagarok neureun kopea dina lamunana bari beres astagfirullah bari ningalian kopea astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim li wal walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya iya yang makasih awayana balik ka deui teh salat sabab naon aya bangke sireum atau bangke reungit ta eta lamun murang kana cai mah dihampuran tegesna caina teu barobah sakeun tadi teh lamun kabawa salat mah wayahna kudu balikan deui piceunlah eta bangke reungitna atau bangke sireumna salat deui wayahna ngamu adahan deui ngabalikan deui sabab naon mamawa najis hiji nu kadua najis teh aya anu teu dihampuran lamun murag kana cai sabalikna ya tinu tadi nya eta dua najis teh aya anu teu dihampuran dina cai nya teu dihampuran dina salat dihampuran dina cai tadi letih saeutik
Talamun eta getih muragna kana cai sanajan saeutik tetep dihukuman eta cai muta najis. Nu katilu najis teh aya anu teu dihampura dina salat, teu dihampura dina cai saperti naon najis-najis mutawasito seperti tai ayamnya eta saperti kitu tah. Nu kaopatna najis teh dihampura dina cai, dihampura dina salat. Naon contona najis anu teu kaciri ku pamon. Muragna cuman eceuk ngumpul di tadi mana kakek cerita dari oh mana teh nanti apa datu kaciri ku panon urang jeung teu eta heueuh kana ieu nage anu teu kaciri ku panon urang eta dihampura dina cai, dihampura dina salat. Tapi lamun kaciri ngacret nama kadinya mun urang kahampangan nya misalna ari kampangan teh nantung ai cai kieu teh disenterkeun kana batu. Pan otomatis aya nu nyeret. Terus dah sok aya nu lamun kaciri sanajan misalna ke geusna teh ditingali daeuh basen tapi kaciri ngacretna eta cai kieu kana calana wayahna tong dipake calanana heulaana dipake salat. Neangan deui calanana teuleun, neangan samping atawa neangan calana senjin. Naon sababna? Da geus najis calana. Dina salempang gitu kan, lamun urang tos kieu mantak kieu teh hiji kudu cingogo, nu kaduana kudu istibro kieu teh. Kudu ngadehem istibro teh bari cingogo. Maksudna mah kitu jengke nya, tah jengke. Nu kenca dihareup nu kieu kitu tah. Tadi kitu dijingjetkeun kudu nama atawa kieu teu naon tah. Tadi dijingjetkeun sakitu tah. Itukeun tah ke lamun geus kitu kakarek ngadehem 3 kali ngadehem bari dibetenkeun eta teh biasana lamun seurang geus kieu heug ngadehem kitu pasti dina setiap deheman eta aya cai kieu anu ngecelak deui hingga tetes terakhir. Hingga tetes terakhir susu saya susu bendera kurang eta teh aya eta teh kecelak 2 kecelak sampai 3 kecelak mah sabab naon eta sesa cai dina sabada urang ki anu teu kakaluarkeun dina nalika urang ki kaluarna nyaeta tadi dina pas istibro eta kaluar tuluy diperet teh kita diurut dina hanapun kanjut kata tah tanya dina hanapun kanjut jadi tah dina urangna pan di urang teh ya hanap dina lembang yang tai dieu tah diurut make ieu pandangan ditukeun tah eta teh kaluar kabeh kitu kakarek diwasu kitu tah lamun geus diwasu kitu kari-kari urang make sempak moal aya anu ngeclak tapi lamun teu urang istibro teu ngadehem kitu terkadang sok aya nalika urang geus beres kieu tapi teu ngadem langsung dipake deui dina pas nangtung teh sok aya anu ngecelak kana sarempak. Tah eta sempak wayahna tong dipake. Aya nu ngecelak rarasaan teh tempo ditingali da teu bahaseu ulu cikina. Wayahna aya karasa ngecelakna cai kieu urang sesa kieu urang kana sarempak. Eta sarempak tong dipake. Teu neun heula gatukeun. Cuma ulah alit ge selalu bagi sarempak. Dari atasna dihampura dina cai dihampura dina salat. Kudu apa? Kudu apa? Kudu mikir bab mikir. Nu kadua wa ma'ul kasiru la yatanajasu illa idza taqayyara ta'muhu aw lawnuhu aw rihu. Tah ieu masalah bab cai loba. Berarti geus mafhum ai cai loba teh cai anu ukuranana tina 2 ulah atawa leuwih pokona cai anu pohara lah. Nah empang tah cai loba kitu nya tuluy dina bak gede gitu. Kari-kari eta cai loba teh kapuraga najis. Layat tanajasu ila idza taqayyara tingali kudu paham ya.
kapuragan najis misalnya dina eta bak mandi teh murah bangke hayam, bangke hayam kadinya hayam leutik, tapi cairna loba bak teh gede gitunya, ukuran 6 meter kali 5 meter lah gitu, empang atau pas anu di gede lah. Nah didinya ada lawang patok tapi kadieu mah ai itu aya bangke hayam anakna atawa bangke bangkong dituntung di ditu. Tah urang wudu di dieu. Ya. Tapi eta cai ba sanajan di ditu aya bangke bangkong atawa bangke hayam tapi teu robah ambeuna da teu bau. Tuluy diletak dan teu pahit atawa warnana ager bodas kene sanajan aya bangke ditungtungna tapi warna ambeuk rasa teu barobah tetep eta cai di hukuman suci tur nyucikeun sanajan ditungtungna aya bangke sabab naon cai na aya 2 ulah atawa loba tina 2 ulah leuwih loba tina 2 ulah lamun barobah mah sanajan cai loba dilitungna aya bangke hayam tapi barobah jadi bau wayahna model di sumur heug aya bangke hayam urang ka sumur kadinya nya sapoe teu bau 2 poe rada-rada bau ieu tah diambuan bau naon cai teh tong dipake wudu tong dipake mandi itu tingali heula sumur pantesan aya hayam salah urang ka sumur eta piceun heula salagi keneh bukan barobah ambeuna jadi bau wayahna sanajan sumurna jero nepikeun ka pinuh misalna si sumurna teh kaluhur sedangkeun sumurna teh jerona teh 12 meter pinuh kaluhur karinyiukan kitu tah tapi bau bangke ternyata aya bangke hayam barobah ambeuna eta cai sumur anu sakitu jerona mun dileper mah leuwih tina 2 ulah tetep eta cai dihukuman mutana istartos gitu an aya dinya cai anu suci tapi teu bisa nyucikeun naon contohna saperti cai kalapa cai ale-ale wana anu aya rasaan teh Orson ya cai pantak cai sprit kumaha cai aqua mah murni eta mah kayak ada manis-manisnya gitu eta mah suci meunang dipake wudu cai aqua kecuali anu aya rasaan pantak nya sprit kaditu cikalapa eta teu bisa suci tapi teu bisa nyucikeun dok teu bisa dipake teu bisa dipake halus eta walau ya ila idza tabayaro taqmuhu aw lamuhu awri paslun mujibatul usri sitatun ilajul hasyafa sekali wallahu a'lam bil Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqina wa faqi ahlana wa qarabati wa nabi